Apa tuh perumahan anyar anu ditonggoh gini? Apa? Kan baturan orang eta mah manorna. Wadih. Kira-kira namun nyokot sabaraha eta? Ya tergantung tipe binu gitu mah. Mun teu salah kamari itu tipe 2 gendap oge itu teh 150 juta. Mun teu salah. Naon bibir rek ngiridit? Mah moal arek cash beli mambung ridit aku ya. Ya heueuh sih mending cash. Tapi bibi bingung meuli mobil heula apa nyokot imahnya ya teh? Ya boga duit mah mending duanana atuh mobil aya, imah aya. Ih justru bingung saya teh duitna. Boy bah. Terus di Bandungan ku aing ieu ge aing. Ganteng geus aya we duitna anjir. Bang, kan aja itu penting lewat ke astana di tonggo geuning. Heeh. Eta aja aya nu nyungsirikeun sia, Mang. Awewe lalaki. Awewe sorana mah. Terus aja kumaha teh eta? Aja ambek we da disungsirikeun aja keur teu hayang seuri. Sahanya eta puting-puting euy. Teu nyahoeun sih wawanianan anjir. Di dinya teh angker sia. Kunti beusi eta mah. Kunti mah. Heeh. Sieuna tuh mah teh mah. Sieuna tuh aja. Ya, pan kajadian lagi peuting sih teh. Kan make jeung kudu sieun ayeuna. Pan puting mah teu nyaho mang eta kunti lainna. Nyaho lagi ayeuna. Dak rempag kieu teh. Ya. Emang betah-betah teh ngaduda anjir. Lain betah brad awalayan kamari ge Idul Adha aya rana jaluna di Pencitan me Nya jelema atuh ai kamari jeung urang Sumedang teh geussan maneh. hoream brad Hoream kunaon? bejana urang Sumedang mah kacangan. Kacangan cenah. Henteu kitu konsepna sia teh. Henteu. Naon maksudna kacangan pedah dijieun tahu kumaha? Hah? Jieun tahu? Heeh brad. Ya, lamun misalkan kitu konsepna, orang Cianjur ge meureun aruh kacangan sia teh. Dijieun tauco kacangna. Parah anjir si ieu. Punten ka tetehnya, ka teteh urang Sumedang punten pisan nya. Emang rada cilepeung si ieu mah. Cek saha tuh aya kacangan? Aya nya kacangan teh nya. Aya bae si teh tuh. Parupa semua. Lain lebaran aya namanya anu marudik geuningan na berita loba pisan nu kacilakaan. Karuge Kamari ieu ning di jalan tol pieun ka kahuruan mobilna anjir marawat waratir. Nu balada si Anto teh lain. Heeh, baturan si Atta teh cenah. Lain eta siga kitu teh pedah naonnya Kelalaian we eta mah kelalaian supir tunuh eta mah. Tudah meureun salah anjir. Arek mudik kitu mah supirna tong lalai kudu nama jelema kudu nama. Ya jadi tabrakan kahuruan. Kelalaian jual. Lain lalai cocodot seteh ai maneh. Supir lagi jelema eta kelalaian maksudna kelalaian teh anjir ke teledoran ke naon atunya anjing ngejelaskeunna ieu nih. Lain pokoknya mah lain lalai pokoknya mah. Lain. Kalau ngurenya nu berada badagnya. Batman we sakalian atuh. Anjing musingkeun si ieu aing mau ngobrol. Mana teh sakola ka Jay? Korea mang Anger anjir ai maneh. Sakola ieu teh. Udah kene kudu pinter jelema teh. Kunaon deh, Ream? di sekolahna aya razia minuman keras mang. Terus mana nginumnya? Minum. Anjir parah, ya astagfirullahaladzim budak. Ya. Minuman keras teh dilarang sih teh. Ku agama ge dilarang jang kesehatan goreng minuman keras teh ai maneh beletik-letik ampun ting ieu budak. Minum naon maneh minum AO maneh? Henteu mang, minum es batu. Banyak aing minum naon. Ya, es batu mah lain minuman keras najan teu as oge kajai. Aing geus reuwas ieu geus si kajai. Ampun teuing. Yo, isuk mah sakola.
Moal ditewak moal. Minum es batu mah. Parah ieu budak. Di bayang yang kieu nya jainya. Cuaca. Ini nya mang matahari teh mun asa deket embun-embunan. Oh. Eta mang matahari mun dibere paracetamol ti Ismail mang. Anjing. Budak geus ngagicelek deui wae ieu sirahna. Moal jai. Moal mata kejadi tiis anjing dibere paracetamol mah. Kumaha lamun sakalian eta matahari make bye-bye piper. Meh tiis. Ye, cek amang manya matahari mah teu kudu dipikiran ku Ajay. Mending ge Ajay anu ngaeueut paracetamol mah. Panas eta tarang Ajay. Embung mang. Jadi erek minum eta we bye-bye piper. Anjing. Bye-bye piper mah ajang ditapalkeun dina tarang lain ajang diinum. Anjir. Oke rempag wae maneh budak ampun teuing. Mang. Ajay kamari ruah sih eta. Ruas kunaon di? Polisi. Nah, terus? Nyaho meureun amang. Ajay teu boga STNK jeung SIM. Oh. Tah, Ajay paruman we kuncina nya. Titah pareum. Dorong we ka hareup. Geus ngaliwati polisi eta, kurungkeun langsung gaspol we Ajay. Emang tuh kanyahoan gitu ke polisi na meureun keur ngadorong aja yang ngaliwat kanyahoan meureun. Henteu mang. Polisi nu di mana itu? Eta polisi tidur nu di dinya. Anjing, polisi tidur cuma. Terus naon maksudna maki jeung kudu dipareuman sagala terus ngadorong lalaunan. Kumaha eta maksudna? Pan ami henteu hudang mang, mun hudang Ajay katilang. Pinternya Ajay mah. Ajay teh atuh menyala. Banget hurung tah. Ampun teuing. Kieu aing ngobrol jeung budak rempag mah nya. Parah. Lain, ai Ajay ka mana wae. Tuh, netizen naranyakeun si teh. Gering mang. Gering. Nya. Gering naon di? Jadi kieu mang caritana teh. Pan Ajay teh can pernah pingsan ya mang. Tah Ajay teh hayang ngasaan mang pingsan. Tah teu dahar we 2 poe 2 peuting. Wah ebah. Terus kumaha? Pingsan. Henteu puguh mang kalah ge tipes. Ajay dirawat we 2 minggu mang di rumah sakit. Dak telengas aja. Parah. Parah aja. Kejaya. Ya, cai. Asa karaluman ki gitu baru dak kamar anya sekejul tingsukan tah geuning anjir di mana maneh Ajay Tas beli obat tidur ku bapak dititah ka apotek. oh gering naon maneh Aneh teh ngomong nama. nah Ieu obat tidur bisa kaudangkeun. anjing sudah gitu konsepna Jai itu. Obat tidur mah moal hudang moal. Ya, obat tidur teh penting di emam ku Bapak Ajay. Bapak Ajay anu tidurna. Obatna mah moal hudang moal Jai. Nas aja tadi lempang lalaunan jadi tumula. Da bisi kageungkeun ieu obat tidur. Serempak deui wae ieu sirahna budak. Oke mah nanyakeun ka itu ka apotek. Aya teu mang ubar rempag sirah gitu. Meuli Ajay. Nyatung ke ka ditu deui.